Aduh hampura ya para suhu anu nonton bilih Bangkari lepatnya ieu mah hiburan lah kitunya hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya sadayana wilujeng tepang di Serang Bangkari. Tahnya baraya ayeuna Bangkari bade masihan tutorial kumaha carana ngaherangan kolecer teh. Resepna tipis-tipis gitunya barayanya meskipun hasilna henteu maksimalnya minimal merenang tahapanna sapertos kieu. Ieu nu dilakukeun ku Bangkari anu bade dipasihkeun carana sapertos kumaha. Sabab kamari-kamari mah kan Bangkari ngawartosan dina live sareng dina video-video durasi pendek mah bilih ayeuna teu kartos, ayeuna merenangnya kurang lebihna. Mudah-mudahan kahartos ku baraya sadayana. Kalersannya kolecer si Berlin ukuran 2 genep leuwih lah, jebragna 8 sentian. Kamari teh mah dasaran terus ku Kang Jayan baraya nya mata si pori-porina terus rada lecir tuh nya. Terus rada lecir. Ngan meureunana kudu diinget ku baraya sadayana tiap bahan benten pori-porina ieu mah tisuk gamir. Jadi si pori-porina tuh arageung baraya. Benten sareng suren. Pami suren mah anu arageung teh urat-uratna. Ya mah pan teu aya urat-uratan tuh hampir teu ayanya. Suren mah kan aya tah kitu tah urat nu karalituna ning. Tapi ketika geus dileuciran, dihilangkeun pori-porina sok langsung lecir nya. Lamun suren mah, lamun tisuk mah geuninganan kieu tuh. Berarti kedah ngadasaranana emang ku catna nu rada kental gitu nya. Ngan ieu mah berenang Bangkari bade ngauningakeun atau masihan terang atau tutorialkeun tahapanana kumaha gitu. Aya abdi mah sami nyampuranana ngangge bensin tareng ngangge tenner. Ternyata aya perbedaan lah gitunya baraya antara dicampuran ngangge bensin atau napi tenner si catna teh. Di dia abdi ngangge cat apian anu hargina baraha kabungun mah 12 ribuan euna entos jadi 15.000 ya teh cat apian teh tah ieu teh dicampur keunana sareng bensin henteu ngangge tenner ku sabab benten. Dina sakieuna misalkan meser dina cat apian alit kieu teh campuran bensinna teh janten saakuaeun, saakua botol anu sedang gelinganan baraya. Misalkeunna aya sebagian sok misalkeunna nimpah jang dasar mah jadi pure cat henteu dicampuran naon beda-beda lah gitunya. Lamun misalkeunna dicampuran si catna teh aya beureun 4 kali nimpaheun kana tahap finishing. Lamun misalkeun emang basicna si catna pas ngadasaran teu dicampuran paling 3 kalieun. Gitu 3 kali atau 2 kali. Kan emang dina proses ngahamplasanana gitu. Aya saukur ngecat hungkul mah emang hasilna gitulah hasil cat gitu. Kan urang mah kan minimal bisa ngaca tah. Anu ngajadikeun bisa ngacana eta nyata ngangge cara nyata meureunana dina proses ngahamplasanana ngadasaranana lah gitunya jeung dina cara ngecatna aya cenah nu ngangge nu kieu tah abah mah jadi henteu ngangge koas ngangge nu kieu ngangge curug abdi pernah nyobain ku curug ngan duh teu kuat panas tigakeun maroleksak nu kieu ge aya abdi mah ngakalana ngangge spon busa teu pira sakieu tuh busana nya engke aya cara ngecatna abdi mah lamun nyampuran cat ieu ngacairkeunana ketika tahap anu pertama mah sok tara encer teuing jadi salah kadarna si cat teh rada encer kacampuran ku bensin teu loba teuing terutama jangan dasaran nya tahapan pertama meureunana dina posisi bodas sabalik ngadaguan garing langsung ditimpah deui berarti 2 kali tah langsung geus kanu 2 kali mah tahapan geus mulai kana ngahamplasan deui tapi ngahamplasanna asal geus sakirana garing ditimpah deui ka 3 kalianana tapi sih rada iyalah bener-bener garing teh hamplasan deui tadi dinya enggeus ka 3 kali atau ka 4 kali mah ngahamplasanna kudu nya bener-bener rada sabar tikakeun si pori-porina teh hilang da ieu mah ku sabab bahan tisuknya jadi tuh si ina arageung mertelakeunana hese lah kitu nya biasana dina bahan soren. Jadi si pori-porina teh tika bener-bener teu aya nya hasilna kurang lebihna anu kolecer nu Kang Jayan geuninganan aya dina TikTok nya gitu baraya meureunana tah entos bener-bener pori-pori teh aya nembe we terakhir tahap finishing entos we beres gitu tong hilap di sarungan supaya henteu barared supaya henteu berat sabelah tiap beres ngecat langsung ditimbang nah, namun anu disebut tahap finishing pengecatan akhir posisina si kolecer entos bener-bener dihamplas pori-pori tos teu aya posisi catna oge bener-bener encer nya meureunana perbandinganna sabotol kieu teh sakaleng kieu teh jadi sabotoleun aku angke aya akuana tahnya baraya sakaleng cat apian kieu jadina sabotulun kieu tah berarti kieu perbandinganana misalkan si catna diasupkeun ya sakumaha tah sesana pueu ku bensin pokona pueu sakieun tah eta campuran jang tahap finishing nya sok atuh di komen heula bilih anu teh kahartos tong hilap oge di subscribe nya tos lah nya tuh orang tinggal campuran ku bensin
itu terus menang yuk nyampuran ke bensin kan. Nah bangkari mah tepul sabab kan catna cat urut tilas jadi tepul posisi si catna teh kieu eta tinggal dikocok-kocok tuh kan bagian anu ngocok mah udah bisa nawe. Nya nu tos gaduh istri mi orang pangocokan maka istri nah tanya itu baraya. Kan kade ulah diduruk bisa ngebleduk deh bensinnya baraya tuh tinggal tuh poeknya gelah serada larut terus ada encer itu baraya gitu. Bangkari enak rek ngecat lah bagian pangkerna. Nah cenah bangkari mah teh dihampelasan pan tadi bangkari terus nyarios nu ieu mah si Berlin kan itu kalau cerna namina si Berlin entos ieu mah kaleresan ku Kang Jayan nya kamari teh entos dihampelasan terus benang ieu lah gitu nya tah engke mah tapanana kitu baraya ketika arek finishing nya ieu misalkan geus menang 3 kali ngecat misalkan ngecat hamplas ngecat tak arek finishing dihamplas deui hamplasna ulah didadetkeun asal benang tapi sengleukeun tika peri-perina seep nya bari ibaratna ieu teh ayeuna teh ku bangkari sama medicat teh dihamplasan heula lah kitu nya barayanya tayna kari nimpah meureunnan kari nimpah ku chat udah tong bali lating tong di subscribe lah kitu nya baraya ngecat tongongna heula engke hareupanna nama lah kumaha cenah cara ngecatna tadi geus ngomong bangkari make spon nya aya nu kadang-kadang ngecat teh narikna ti ujung nya ti ujung ka dieu aya ge nu misalkeun ti dinya di tengah ke ujung beda-beda kumaha geunahna ngan meureunnan tiap ieu aya fungsina supaya meureunnan beh teu berat ka tungtung mantak mudagna ditungtung ka tengah. Ayo teh ngakieu ya teh kakurangan cat baraya jadi sakurangan gitu satu tol gitu teh 2 kali narik orang kemana cat ya bilang entos nu palih jangan tinggal nu palih dieuna na anu itu mah atos oh iya teh acan tuh perbedaan anak ngagen celangna benten nya tuh ieu mah teh acan ya tuh itu entos itu acan ketinggalan perbedaan anak ini entos tinggal ngantosan garing karena orang gaskeun tuh nu palih ditu tinggal payunanana ngan ngantosan garing supados raoseun di cagapanan angkin otomatis kan ketika orang nyepengan eta kolecer pasti aya komponen anu kacepeng ai can garing mapan meureunnan kayak ieu deui ngantosan garing sampai tongongna hungkul abdi sesahnya henteu midiokeun pasker proses nimbangna kitu sesah pokokna mah tiap terus beres dicet garing tong hilap ditimbang posisi teh acan garing ge mangga timbang heula tah nya baraya posisina teu acan garing orang poe heula we lah